Meli cilang sarebuan sakalian meli lonteng. Mending oge teh ngerjakeun daripada kudu nyontek. Tuh sih. Sadayana. Ayeuna guru bahasa Sunda teu tiasa lebet. Arurang dipasihan tugas ngarangkeun bab 1 dugi ka bab 3 dirangkum jeung dijadikeun PPT. Kudu selesai dinten ayeuna. Artos teu? Loba pisan. Loba pisan. Geus we kerjakeun. Malana mah eta ngerjakeun. Tugasna kudu rengse dinten ieu. Urang panatikeun mana main handphone wae. Mang Dudung mau asakan diadekeun ku Ceina, loh kebobogohan geus gagal sakolana. Naon sih maneh? Dia teh ngirim dalegan, satu-satu diare. Mending urang bobogohan tiba-tiba sare wae. Tong sok ngadi-ngadinya. Jalan-jalan ka Cikampek. Reka imah nasi emang. Urang sare sabab capek. Eta tugas loba pisan. Pan loba tugas oge lantaran guruna teu datang. Nyapan tugas dibere oge teh saloba eta kan? Maraha mamun disapasian tugas saeutik teh dara ribut, riweuh deui. Nyapan atuh tugas saloba-loba teh ujian riweuh. Santai we atuh tong ngegas. Ya mana bilang ribut awal teh? Yang mana dari awal tuh santai we ngomongkeun nih. Marana teh punang we. Hirup teman ukur paras. Ulah sok yang dipunten. Hirup kudu janten waras. Ulah ngayang pasel. Sok adigong jadi jalma teh. Abang-abang maneh pinter sangeunah mah ka batur. Tah, kuring jering ditinggalkeun ngan diberekeun obatna. Kuring mah tinggal ngerjakeun kan maneh sangeunahna. Cing numpang batur ngalah cupang, nu jagana dagang jamu. Hirup ada numpang hirup ada gampang, nu hese mah neangan ilmu. Nila liur kieu tugas maneh loba, acan deui. Akan teh wae si Fitri ya. Kebetulan gini si Fitrina juga eueuh. Tapi melo bukeuna. Ih, keren kieu teh. Fitri, orang yang jam bukunanya. Bener, kita balikan. Mending we nyontek daripada ku mikir capek liur. Naon ieu teh tugas mah meni loba kieu. Aing mah anggar we liur nyontek. Bayalah tulis mah. Abdi rek ngerjakeun tugas heula. Mana buku abdinya? Lain tadi injem ku si Novi. Novi, buku abdi ka mana? Di mananya? Karena asal nama harus dibalikin kadinya. Nah, ada di dia gitu aya. Ih, enggak. Ayeuna di kebun teh meni loba jalan kieu. Ayeuna ieu teh meni ribut-ribut kieu. Nah, buku. Naon? Buku bahasa Sunda abdi asal nanti diingat ku si Novi kan akhirnya jadi teu aya. Ya tadi mah saya harus dibalikin. Tah, ieu naon? Ieu Lah eta bukuna geuningan. Balik di ka meja. Mang Asep keur mancaun, mainna teh jeung sisana lamun nginjem barang batur kudu bisa ngajagana. Tempurapit, cai kopi di hanetan, pakai gula mah amisan hatur nuhun di elingan, kuing bakal ngaleresan hatur nuhun pit. Geus kenal sih kelas ieu teh. Nu gelo mau durian.
baturana lompatan nujina sabun edan baturana aamakan. Ieu tanggal aya lama tong dibere kasih dua teh ngan sabun lama. Tong jantan pada mana rencangan kadena dengeurkeun jangan kamu nantang